Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leuksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca nu katuna waktos dinten kamari teh Ari Mang Jimu kungsi kadatangan ku awewe anu ngaran Suhama. Urang kadang hideung. Ya benar salamur jeung kuring. Oh sering atuh eta mah. Malah nu pamungkasna mah kungsi ka dieu dibarengan ku dununganana eta teh. Saha dununganana teh? Aguna manden one. Kadieuna teh hayang di pangematkeun calogena anu ngadamel di kota. Mari kitu salami teh aya muli cenah. Gitu saurna mah. Cek Mang Jimu bari papeta. Atuh si Bujil mani kekarot amek. Tapi bisa keneh nahan amarah ngajenan ka Mang Dasma. Di kumaha da ku Mamang? Nya di gue. Sakahayangna. Dados nyanak syarat-syarat salengkapna di mandian. Ditawaju sarta di bahanan. Jambe pamake dina minyak seungit. Dina menyan. Sareng dina perhiasan. Dina emas? Mohon. Dina emas. Tah. Kari newak we atuh ari kieu mah. Ceuk Mang Dasma bari ngareret ka Pak RT nu tita tadi ngabandungan. Pak RT maju panonna molotot. Si Bujil kekerot dua leungeunna ti papareket dikeupeurkeun. Puguh we. Mang Jimu teh kaget. Nah Mang Dasma bet ngomong kitu. Beungeutna katara sepa jajantung naratug. Aya naon ieu teh? Pokna bangun sieun. Jimu, ulah api-api sia. Maneh moal bisa mungkir yen maneh ngadukun teh bari nipu deuleu. Geus sabaraha urang nu katipu ku maneh? Geus sabaraha ratus gram nu ditipu ku maneh? Jawab. Nah bertanyakan saha nu nipu demi Allah tuh kumawani tu patipu mutnya mah kuring nipuan mas meureun geus beunghar. Ya barte mutnya mah kuring nipuan mas meureun geus beunghar imah ge moal butrak batrek ieu pasti geus gedong leuh da rumah sa. Cek Mang Jimu kituna teh bari pepeta. Bangsat. Di mana sih aya garong aku? Kurang ajar. Rek ngabogodo ka ieu sia, rasakeun sia sedan. Si Bujil geus teu kuat nahan amarah. An sakilat nyamer hiup cebet. Nampiling ka Mang Jimu. Jengkang atuh Mang Jimu teh dijengkang terus adu-aduhan. Bari nyekelan pipina. Pamajikanana ngacerit reuwahseun atuh. Sabar yang sabar. Keh heula ulah jujur nafsu ya. Pak RT ngahalangan. Mang Dasma ge reuwaseun nenyo si Bujil ngamuk teh. Oh jieu, sabar Geuleuh tuh dah. Ieu henteu nya saha tuh? Curig. Aing mah geus teu hayang ngadenge alasanana sia. Da moal aya bangsat anu ngaku. Gusur ka kota. Urang pasarahkeun ka polisi atau podaran di dieu. Ceuk Jil bari nulak cangkeng. Ih sabar lanan sabar.
Mang Dasma terus mepelingan. Jimu. Jawab anu jujur ya. Ade. Nah bener maneh teu rumasa nipu. Nah bener teu nukeran emas nyone. Cek Pak RT. Nyana teu rumasa. Henteu ampun henteu. Cek Mang Jimu. Naon-naon ari henteu mah. Tapi samemeh kapanggih nu boga dosana. Wayahna Mang Jimu kudu milu ka kuring. Lamun ternyata nu boga dosana eueuh nu ngaku Mang Jimu kudu tanggung jawab. Sabab teu aya deui anu dicurigai wati Mang Jimu jeung si Suhama. Penting tadi si Suhama geus ditanya, manehna teu ngaku. Ayeuna Mang Jimu ditanya teu ngaku deui. Anak gitu mah pasti bisa pongkol. Ayo, milu ke kami. Aduh, teu rumasa. Bener kuring mah henteu. Mang Jimu kekepehan. Teu rumasa nukeran emas nyone. Tapi Pak RT kekeu maksa. Malah Mang Dasma ge milu maksa. Mang Jimu kekeh teu nurut. Si bujil tamah nafsu. Si rintil hiuk cebet. Nampilingan pipi Mang Jimu. Kenca katuhu diparekpek. Aduh, ampun, aduh. Mang Jimu ampun-ampunan. Tapi kangarumpuyuk teu kuatin nahan ka nyeri. Obat kunaon, itu kunaon asa laki kami disiksa. Magas, ulah dicabokan. Cek pamajikan Mang Jimu. Nubruk salakina anu ngagerung aduh-aduhan. Panampiling si bujil memang mati. Karasa mata kelinu nyanyautan. Tong halangan. Kami moal nyelakakeun ka Mang Jimu. Tapi ngan ukur butuh keur saksi. Tapi kulantaran bantahan kapaksa disiksa. Tayeuna lamun hayang salamet kudu milu, lamun teu ngagugu ulah nyalahkeun ka kami. Mun si Jimu tepi ka modar. Cek Pak RT satengah ngancam. Ampun, ya kuring mah teu rumasa. Henteu. Ngomong teu rumasa teh engke. Mun geus ngariung, ayo ayeuna mah urang init. Urang kumpul di Karang Hideung, urang lawungkeun jeung si Suhama. Saha nu sanyana boga dosa. Mang Jimu teu bisa magar kumaha kapaksa nurut kana kahayang Pak RT jeung Mang Dasma. Pamajikanana ceurik ngarang sadan, nyarek init sieun kumaonam. Tapi ku Mang Dasma dibejaan, yen Mang Jimu moal dikukumaha, asal bener-bener teu boga dosa. Nya akhirna Mang Jimu teh kabawa digiringkeun ku tiluan. Teka catur di jalana urang kocapkeun bae, geus tepi ka lemur Karang Hideung. Nu dijugjug teh imah Mang Dasma. Rob urang dinya daratang, sababeja ngeunaan kajadian anu tumiba ka si bujil geus sumebar ka salemur. Nyoneh datang, maineung oge nyampeurkeun, palebe jeung sesepuh lemur sejena geus kumpul. Mang Jimu pada ngariung, ngeluk tungkul bangun keung, teu wani cengkat. Kumaha teh RT? Cek palebe. Pangnyusulankeun si Suhama sieuna ka dieu. Cek Pak RT. Teu urang ditahan. Palebe terus nitah ka salah saurang, sina nyusulan, Nyi Suhama jeung salakina. Lumayan rada lila nungguan, jika nama Nyi Suhama teu daekeun datang. Tapi akhir nama jebul dua nana datang, diiringkeun ku nu neangna. Nyi Suhama katara sepa bangun anu reuwas jeung keung. Salakina ge katara sieuneun, bisi kumaonam. Jogan-jogana riungan. Tageuning. Yap ka jero. Suhama. Kajaro. Nyi Suhama nurut. Ngan hatena teu puguh rasa.
ya jantung nawuwuh ratu globakasiun malah cek rasa anak nama panenyo teh asa ditujukan ka manehna KBG bus kajerogek diuk di jejeran ku salakina Mang Dasma pariksataina magis kumpul kabeh ye cek Pak RT masrahkeun ka Mang Dasma ari si bujil geus teu sabareun nu boga dosana duaan mun kabeh teu ngaku teh awas ya dikadekan ku aing mah pokna kituna teh bari ngabijilkeun bedog ti jeroeun bajuna tayohna ti tadi keneh geus sadia nya puguh sarerea ge sieun reuas bisi aya kajadian Raja Pati. Tenang ji, tenang. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Tenang. Cicing lanan urang uruskeun ku Mang. Baiklah. Ngan lamun teu beres bedog anu bakal mutuskeun ieu. Mang Jimu. Kadenge ku anjeun. Mang Dasma nanya ka Mang Jimu anu tetep ngeluk tungkul ngan hatena geus tenang da ti rumah saboga dosa maehna mah cicing we Suama kadenge kumaneh kan tenan ka kuping Mang cek Suama daina kieu supaya pasualan teteleh rengse sarta ulah kamalinaan jeung tereh puguh jujutanana wayahna sing jujur dina ngajawab teh cik saha nu rumasa nukeran perhiasan nyawaneh nu tadina emas jadi emas imitasi nah Mang Jimu adawa Suama adawa duanana babarengan sok jawab kuring ngananya sakali lamun eueuh jawaban anu pasti rasakeun akibatna cek Mang Dasma langsung ngancam puguh we nyi Suama teh mani ngadeg-deg sieuneun punten sim goreng heula bade ngawalor ieu syukur sok kumaha bumi langit tadi saksi sumpahna ge demi Allah sum kuring mah teh rumasa nu keurkeun eta perhiasan mun aya bukti jeung saksi nu ngaberatkeun ka kuring sanggup itu ka jangga ayeuna pisan jap sararea jempe Mang Jimu dangah teu neungleudeng taya kasieun ngan sakitu eta keterangan deh cukup sakitu ge da ayeuna kumaha jawaban maneh Suama Mang Dasma melong ka nyi Suama di pelaung ngelauk tunggu teu buru-buru nemalan kalah inghak-inghakan ceurik atuh sakur nu aya di dinya geus teu sabar hayang geura ngadenge jawabanana jawab bisa Suama lamun teu ngajawab bedog rek nanya ieu bedog ieu bisa nyarita cek si bujil ngagilirkeun pera bedog nya puguh salaki nyi Suama mani kekerot amek tapi rek bertinak sieun deui ya bageus curiga ka pamajikanana pasti geus migawe kasalahan atuh kapaksa cicing sok jawab Suama jawab teu rumasa Mang cek nyi Suama barang cacap omongan nyi Suama yung si bujil teh nangtung serepet ngalugas bedog grek migas beheung nyi Suama tapi untung Mang Dasma rikat nangtung kak ti geulang leungeun si bujil teh dicekel sing ingat ye tindakan maneh anu sawenang-wenang lain matak senang tapi bakal nambahan bang baluh ka maneh sing sabar ieu taregah can anggeus sok diuk bangsat anu bener jelema teh mun teu beunang ditanya ku omongan kudu ku bedog sia nanyana gobog teh sia cek si bujil bari terus kakarot
apa sena meningahegak nunyaksian cempe KBG sieuneun kakara ningali ambekna si bujil deh geuning nepi ka kitu sok diuk ayo diuk. Mang Dasma maksa sangkan si bujil diuk deui nyalila-lila mah lempes deui amarahna tapi kaceuceub ka Suhamah mah teu leungit. Suhamah ayeuna ku saradaya geus kahardi mangjimu teu ngaku maneh teu ngaku lamun teu aya nu ngaku naha saha atuh cik jawab supaya ieu pasoalan teh teu beres. Cek Mang Dasma bari neuteup ka Suhamah anu ngeluk tungkul. Nyi Suhamah teu nemalan kalah ngeluk ke tungkul teu wani cengkat-cengkat acan. Mang Dasma beuki panasaran pok nanya ka salakina, Jang ujang nu jadi salakina tang teu bisa nalingakeun kana kalakuan Suhamah. Cik jawab aya nu nyurigakeun atawa henteu. Mun ujang hiji salaki nu gede tanggung jawabna kudu jujur terang-terangan. Lamun teu jujur sarua jahatna eta teh bahaya Jang. Da teu aya nu nyurigakeun mah ceuk salaki Suhamah. Mang Dasma ngarahuh ngadenge kitu mah mun kitu mah jadi buntu kalakuan teh sabab eueuh anu ngaku. Tapi dasar kudu lancar di antara nu ngariung teh aya Bahdinta nu hayang nyahoeun kita tadi ngabandungan tenget naker calangkeung teh ngomong di deukeut golodog. Jang RT Abah rek minum ngomong ya. Sarerea ngalieuk ka Bahdinta kasup si bujil jeung Mang Dasma malah Mang Jimu ge ngareret. Mangga Abah mangga kumaha tah pamenak Abah. Kieu Jang RT Abah teh kungsi nginjem duit ka Nyi Suhamah teh teu pira ukur 20.000 perak tapi kebalna keur lila rek dibayarna sabab Abah ge nyaho salaki Suhamah teh henteu digawe hartina henteu usaha gitu. Ke saha ieu teh anu nginjem duit teh. Kieu Jang RT Abah teh kungsi nginjemkeun duit ka Nyi Suhamah teu pira ukur 60.000 perak tapi kebalna keur lila rek dibayarna sabab Abah ge nyaho salaki Suhamah teh henteu digawe hartina teu usaha tapi dina hiji mangsa ujug-ujug kurunyung datang ku Abah mah teh diarep-arep rek mayar hutang. Nah ari bro teh dilunasan kabeh 60.000 ari beurangna Abah kungsi manggihan salaki Nyi Suhamah tas ti dayeuh. Cek Bahdinta ngan sakitu kateranganana teh tapi gede hartina mukakeun jalan pamikiran Mang Dasma. Nuhun Bah nanging punten iraha eta teh mayar hutangna tos lami atana bengal keneh. Geus lila memeh Jang Bujil jeung Mang Dasma datang nu ti heula basa bebeja tas ditahan teh geuning. Tah harita malah teu lila sabada Nyi Oneh Init jeung Suhamah teh. Cek Bahdinta deui. Sarerea mimiti ngarti panon melong ka Suhamah jeung salakina. Mang Dasma kekerot terus malotot, "Suhamah, di mana maneh boga duit keur bayar hutang?" Nyi Suhamah teu nemalan kalahing ceurik, teu kawawa meureun era jeung wirang, salakina ge ngeluk tungkul, geus teu aya tanaga pikeun ngabela diri. Jawab Jang. Nah kalah tunggu deh sok jawab. Pak RT rada nyentak keheuleun. Punten Mang abdi rumaos lepat. Naon kalebatan ujang?
leres nu hianat ka Nyi Oneh teh pun bojo. Kang, ngomong naon? Suhamah nyentak teu panujieun. Rusiana dibolekerkeun teh, tapi ada salakina mah ti bareto ge teu panujieun. Atuh pok ngomong deui. Laras pun bojo anu boga pagaweanana malah kungsi ditegor ku abdi oge ngan teu nurut. Abdi teu bisa hoja ngarumasakeun teu usaha, nya kapaksa we nurut, malah nu ngicana ge abdi kadayu. Jadi duit anu dipake mayar utang ka Badinda teh hasil ngajual perhiasan. Mohon kitu mang. Cek nu ngariung meni saheng. Oh, cenah. Terus goyang malah nu di luar mamani recok ngaromong. Kabeh ngomongkeun Nyi Suhama anu geus kanyahoan licik kumawani hianat ngarah ngarina. Si bujil mani kekerot jeung nangtung. Dampaleungeunna getek hayang nampiling. Tapi kaburu dipegatan ku Mang Dasma. Jil. Kunaon ari maneh ulah mawa karep sorangan euy. Dibahyaeun deuleu. Keun urang penta kasanggupna. Ulah ngalajur nafsu bisi cilaga. Amak Mang. Aduh, nah sakabida-bida teuing. Teu nyana si Suhamah teh leuwih jahat batan setan. Ka pamajikan aing mineng mangaruhan teu bener. Jaba kumawani nipu. Sugan kudu dicakek sia. Si bujil kekerot nahan amarah Nyi Oneh mah olohok we satengah teu percaya. Benar jang bujil. Sabar sing sabar. Ulah kabawa ku sakaba-kabakeun. Daina mah geus ngaku karinanya kasanggupna. Sina ngagantian we. Heh, Suamah. Aing minta ganti 5 kali lipat tina harga eta emas. Lamun teu sanggup sia kudu turun ti imah. Imah jeung tanahna dijabel ku aing. Ngarti? Cek si bujil bari nulak cangkeng. Panona bolotot hundu kakarot. Nyi Suhamah teu nemalan. Kalah ceurik. Salakina ge ngeluk tungkul teu wanieun nemal. Nu di luar sahe ngedalkeun eusi hatena sarua mika ciceup ka Suhamah. Iya enggak Suhamah horeng. Maneh anu hianat teh yo. Mun kitu mah Mang anu boga hak menta ganti rugi. Yo pipi nyeri dicabok ku jang bujil. Gantiannya Mang mah ku duit. Lah, gitu tah Suhamah. Cek Mang Jimu bari muraleng ka Suhamah. Barang ngadenge kitu, kalapak Suhamah kalenger. Untung kasangkeh ku salakina. Atuh jadi ribut. Urusan kapaksa buntu tepi kadinya sabab nu didakwana kapaehan. Waler ge didayeuhkeun cenah. Reureum heula. Leuwas meureun soak pada ngarentog. Cek Mang Dasma bari ngisarkeun asbak. Salaki Nyi Suhamah gempeur samar pola. Daek teu daek ka bawa wiwirang. Manehna anu kudu tanggung jawab sabab manehna teu bisa mimpin pamajikan. Malah satuluyna mah tanggung jawabna diteumleuhkeun ka salakina. Salakina menta tempo. Bari sasadu menta dihampura kasih bujil jeung Nyi Oneh. Itu deh ka Mang Jimu. Atuh geus aya kasanggupan gitu mah nu ngariung dan mimiti buyar. Mang Jimu dititah balik sarta bebas tina sagala rupa tuduhan. Batina teh pipina we geuneuk urut ditampilingan ku si bujil. Mitra kaum dangu, heuleut 2 minggu ti saprak aya ribut teh. Si bujil jeung pamajikanana dari yuk duaan ditepas. Mimitina mah ngobrolkeun nasib diri anu geus sababaraha kali gagal deui. Teu kaur boga lebu, beak deui. Maineung anu biasana
sok datang nempoan geus aya 5 poe natara nincak. Si bujil memehan putus asa sabab usahana netes semplek nincak ti kotok nincak semplak. Kumaha si Suhama teh nya akangnya? Nacan aya wae nganterkeun duit. Apan jangjina mah saminggu. Ayeuna geus 2 minggu can datang keneh bae. Jadi serba salah ieu teh. Aneh. Dipaksa goreng teh dipaksa urang nu rugi. Mas leungit wirang geus sangsara eukeur. Aduh, kumaha ngakalanana atuh nya da geuning si Suhama teh bohong teu daek mayar. Datangan ka imahna kitu. Si bujil oge geus bosen lantaran janji rek ngagantian teh eueuh bae. Lah, keun bae atuh akang sabab saanyana mah kasalahan teh aya di kuring. Kuring anu beunang ka Allah babari kapangaruhan. Buktina jadi kieu ye. Nyoneh boga pikiran gitu lantaran kumanehna oge karasa manehna sorangan anu gagabah jeung balanga. Nah lain tibare toh atuh ngomong itu teh. Ayeuna mah geus teu aya hartina atuh. Salah mun ngaruwag deui putusan teh. Sabab bakal nimbulkeun sangkaan sejen anu goreng. Urang teh bakal disangka goreng. Kumaha ye? Ceuk si bujil teu satujueun. Jadi kudu kumaha atuh nya? Kieu. Ayeuna maneh kudu init ka imah si Suhama. Ditah ka dieu. Syukur-syukur lamun jeung salakina. Urang tanya sakali deui bari singsieunan. Jig ayeuna teang. Cek si bujil. Nyoneh ngahulang aya panuju aya henteu. Tapi rek nyebut teu satuju sieun sabab manehna rumasa salah. Pangna kalengitan kongkorong teh akibat pamikiranana anu teu meurna. Tapi kabeunang kapangaruhan ku batur. Jig teang. Nya heueuh, teh atuh. Nyoneh kapaksa nurut. Jerut turun kaburuan leos init ngajuk juga imah Nyi Suhama. Ari si bujil ngahulang mikir, neangan akal pikeun meres Nyi Suhama supaya beunang rezekina. Tapi najan hantem bae di pikiran oge tetep teu kapikir. Lantaran kaayaan Nyi Suhama balangsak alabatan manehna. Liuk eueuh ragap taya estuning sagala tuna. Tung si bujil humaneuar setengah putus asa atuh. Aing mah aya wae gogoda hirup teh. Dararasaan mah usaha teh jujur, teu nipu, teu ngarah-ngarinah, teu ngarugikeun ka batur. Tapi naha hasilna bet ningang di katipu wae, heran aing mah. Kaluhur teu sirungan kahanap teu supaan. Cek si bujil bari terus diuk nangkep tuhur. Panona melong kaburuan ngumbar sawangan nganteur lamunan. Heuleut sawatara waktu jebul Nyoneh datang. Tapi ngan sorangan. Nyi Suhama teu kairingkeun. Mana si Suhama? Da geus 2 poe eueuh di imahna cenah. Nah kamana? Teu ditanyakeun ka salakina? Si bujil heraneun jabar da keheul diasa dilelece ku Nyi Suhama jeung ku salakina. Nu matak eueuh anu nyahoeun da salakina ge eueuh. Nu aya teh tatangana teu nyahoeun ka mana-manana deui. Cek Nyi Oneh gek diuk dina Bang Barung. Urang ajar hianat bangsat. Teu geunah ieu, teu geunah. Nipu deui wae ieu. Sugan kudu dijabal imahna. Moal aya hartina ngajabal imahna oge. Da lain imah manehna anu dicicingan teh imah batur. Ngan ngeusian wungkul si eta mah da teu bogaeun imah. Teu bogaeun imah? Nyo bener Oneh. Pan eta teh pamere indungna Lin.
Tadi nama tapi pan geus dijual ka Kang Yana ngan ku Kang Yana teu buru-buru dieusian da bogaeun anu heubeul. Aduh, cilaka otok rugi ieu mah yeuh. Rugi oneh rugi kumaha urang yeuh. Deuh, genah kana sirah lieur. Nya teuing atuh. Ulang dua ngaharulang bakatku bingung. Hiji-hiji na pangharepan teh Iwati pamayar hutang ti Suhama. Ari ayeuna Nyi Suhama kalah init bari jeung teu kanyahoan leosna eueuh anu nyahoeun. Kapaksa si bujil teh kudu narima kana kanyataan lantaran menjadi pangharepanana geus buyar. Mas beak duit teu boga, usaha henteu, puguh we mata krungsing pikir, mata keheul jeung gegetun. Mana kitu ge milik urang kudu kieu meureun Kang. Lain teu usaha urang tetapi ngan misalah bae. Kumari geus kieu yeuh. Neangan usaha sejen we atuh Kang. Usaha naon? Pan usaha teh kudu make modal. Nya neangan usaha anu modalna cukup ku omongan, cukup ku cacarita jeung lengkah. Cik mikir puter uteuk teh piraku eleh ku manuk. Pan manuk ge teu boga duit, geuning bisaeun hirup. Ceuk Nyi Oneh make jeung boga pikiran kitu. Ngababarikeun sana. Ku carita ge piraku teu bisa hirup atuh. Wahara. Biasana di usaha kana cumarita mah pidalang, tukang dongeng. Nah. Usahana teh tina ladang cacarita. Waharanya mitra. Cing hayang nyaho atuh Akang. Pecahkan usaha teh ku cacarita jadi tukang dongeng geura. Ajarkeun macenana teh geus langka tukang dongeng teh. Sok gentian ku Akang. Nah sia teh Oneh ngababarikeun pisan haritaeun teh marukana babari kitu. Haritaeun teh sok diganu ngimpi maneh mah. Nya atuh da geuning ngacek bejana cenah bakal senang ari jadi tukang dongeng mah pirage modalna ukur cacarita. Maneh mah kawas anu ngalinur. Oneh kumaha bisana usaha teu make modal jeung ukur ku carita lain tukang dongeng mah. Talamun tukang dongeng nya usaha maraban pamajikan teh ukur ku carita ku dongeng tapi jadi duit. Mode pangkat kami mah moal aya usaha nu modalna omongan mah Iwati jadi calo meureun. Tah nya heueuh naon we atuh atawa nya diajar ngadongeng atuh. Ayeuna teh bejana tukang dongeng teh geus langka. Maneh mah nyarita teh ka mana wae. Yeuh, ngadongeng teh teu cukup ku bisa macana wunggul. Tapi kudu boga talenta. Kudu boga bakat. Ngababarikeun wae maneh mah. Nah, kitu. Tak sok balu ngababarikeun teh. Iwati nyalo meureun tah anu ku carita wunggul. Banyar. Tuh. Sumedang. Tuh. Tinggal kitu moal hese. Nya heueuh atuh. Ya. Teruskeun aneh. Naon nu sakira jadi duit? Mun maneh boga sawangan atau boga cita-cita sok tambahkeun. Mun kaharti urang jalankeun. Moal ngambek mun kukuring dijentrekeun. Wah, moal ngambek. Sok caritakeun sing jentre. Kang Bujil, urang teh geus teu boga naon-naon. Barang kuring meunang bibilintik ti Bareto.
ayeuna geus beak. Samping, baju, piring, gelas, jeung sakur nu payu dijual mah geus beak. Duitna dipake dahar sore isuk. Da bentaan ka mah geus era kuduna ge. Geus mere ayeuna mah lain mentaan wae. Lah. Harti. Terus kumaha? Hiji-hijina banda anu gede ajena ayeuna ngan kari impian emas anu dijejeh-jejeh. Nyahona mah geus katipu ti bareto. Jeung nu nipuna lain nu jauh. Sasat nama aya dina gado urang. Bagus kudu dicatur. Geus ngarti eta mah. Terus kumaha rancana maneh sok jentrekeun. Eta nu penting mah. Urang usaha babarengan tapi kudu sahate. Satujuan. Mun Kang Bujil daek sarta satuju kuring rek milu usaha. Carana kudu nekad, kudu wani, kudu luas, ulah setengah hate. Monyong. His, lain monyong. Alias teuing teu hayang ye. Kudu ngagadekeun nyawanya. Teu sudi najis teuing Naon atuh? Manihara rese pisan rek ngomong teh. Sok buru nyarita. Usaha kana naon usaha teh? Kudu puguh kudu kaharti. Ka dieu sing deket. Moal dibejakeun tarik-tarik bisi kadenge ku cak-cak bodas. Sabab nu nyaho tengan urang duaan. Yap ka dieu. Nyeoneh ngagupayan atuh si Bujil teh nurut. Ngadeukeutan ka pamajikanana nompokeun ceuli kadeukeut beungeut. Nyeoneh ngaharewos rada lila si Bujil ungut-ungutan. Sakapeung kerung sakapeung marah main seuri. Geus rada lila kaharti kabeh. Halus gitu oge. Satuju lah tapi kade. Kudu hati-hati jeung waspada risikona gede kieu mah yeuh. Cek kuring oge kudu nekad. Kudu leudeng Kang. Wanian jeung gede hate. Teu meunang satengah. Maneh geus siap? Siap kuring mah. Top maung, top badak. Jeung teuing rek kitu rek ieu ge. Pokona mah hasil. Nya heug ari kitu mah. Iraha ngamimitian. Cek si Bujil. Dahar teu bisa diengke-engke. Si pejit moal bisa di persabenan ngandung harti. Usaha ge lamun bisa mah ayeuna kudu dimimitian. Tapi da ayeuna mah kagok poena. Isukane urang ngamimitian. Agrah. Deal lah satuju. Bagus gitu oge bagus. Dah kejeng aya deal sagarupa mitra. Pokaranya geus kitu mah si Bujil jeung Nyeoneh teh layut deui wae. Saha teh satujuan pangalaman nu geus ngajadikeun dirina saladar yen rumah tangga teh teu meunang pakia-kia. Rek berat, rek hampang, naon-naon oge kudu ditanggung ku duaan. Nyeoneh ayeuna geus rada dewasa. Wawanen jeung pamadeganana beuki kuat. Hanya can boga pamilih lantaran dina hatena ngancik cita-cita anu sarakah. Tujuanana hayang beunghar, hayang senang, bari teu mikirkeun jalana mana nu salah, mana nu bener, teu dipikir eta na. Cager pohara mitra hanya ka kepejeng nenglong deui ka dieu heula hapunten samuday kalepatan insyaallah enjing tepang deui. Atur nuhun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.